sok pusingkeun anjing. Duit euy, untung teu ketempun ku si bos areta. Kunaon di desa soranganan? Lah keur kieu we mak. Keur niis para rusing aing mah ya, usaha ku usahana loba bisa nu ngaranyukna usaha teh mak. Ting sabar, Jang. Usaha zaman ayeuna mah. Ari hayang gede batina mah dagang daun, batina narilep. Oh gitu mak. Batina narilep, asa kudu urang dagang daun mak. Oh, dagang daun mah batina narilep. Apa sok di kompetan ditilep-tilepkeun. Cih, pola ngamul kitu geuning ini teh. Pola ngogok ka aing nih. Ih, lain ngogok mak mah. Memperjelas isi hayang nilep batina. Cih, di mana jelasna? Yo, aing ngaran daun mah heuh dijual ditilap-tilap, lain gede batina. Duh, aing gara-gara ini atuh bos areta. Aing geus gatel hayang nyokot duit tina suku. Ji, eta mah ngabejaan emak bisa yang gede batina. Yo bos, aya deui saran mun hayang dagang rame, dagang tipung tarigu, eta mah kepruk unggal poe